saha anjeunna teh nya pangeran kaula nah sami pangeran kaula jeung salira bisa jadi sarua saha Allah dupi Allah teh naon nya murtad jelema musyrik teh wajar lamun teu nyaho Babi yakin kalau teh menak katerangan yang di dieu teh aya anu pihartosna kieu asa ti Allah cing mulang deui ka Allah nya kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu tapi da ai manusia ayeuna mah lebar teh meunah ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga padahal ceuk dina katerangan manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji keluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunia di akhirat ge bakal linglung nah kudu ka mana tuh mulang teh tanu matah di dieu aya katerangan awaludini marifatullahi taala wah ati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan dipirigeus jab kahare kaula nun ama putra nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan pangarsa ama pujastuti hidup ditarima kudua leungeun ken sakatuhu simpen pelungi hati pun dihing mastaka nampi nuhun kalihna ti eta aya pikersang naon pura panjenengan ama kersa ngangkir linggih kalayan geningan henteu disarengan ku para santri-santri nu sanesna anu kapeto pikenying harepan ngomong paduduaan teh lintang ti hidup sabab hidup bakal ngawakilan murid-murid nu sejenna timbalan kaula nu kieu tansah diajeng-ajeng tina kasono jeung kamelang kolot sabab dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti nu karanapan ku ama ayeuna anu geus sakieu kakolotanana hiji waktu ama bakal pindangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranneunana saha anu bakal nuluykeun bajuang kolot lintang ti hidup nonoman anu payus nungtun ka siswa-siswa nu sejenna nyaeta nyuprih pangarti ngudag pangabisa supaya bisa diamalkeun kabalarea hirup aya guna jeung mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa Allah sae ari sabab negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas ngabutuhkeun SDM anu handal leres kaula nu sabab ieu tempat teh kareh kabanasapon ku negara astina seug upama ditinggal kana sawatawis kanyataan yen negara astina teh ayeuna jelema-jelemana diseungseurikeun ku urang-urang luar negara
disengserikan perkawis naon ieu anu dicaritakeun ku material hartina kanyataan bukti laras kaula nun yen nagara urang teh manusana karek nepi kana kuantitas acan nepi kana kualitas mun dibandingkeun jeung negara-negara anu maju asa jauh di tanah ka langit naon mamalana tingali cing sabab di negara urang jelema teh mun ceuk bahasa legeg teh mah nyaeta karek nepi kana no action talk only hartina teh ceuk basa Sunda karek loba saur wungkul tanpa bukur loba carita tanpa nyata eta leres sabab ana didenge-denge gening bet loloba nama ngaheulakeun keur kapentingan pribadina ngaheulakeun keur kapentingan golonganana ngaheulakeun keur kapentingan partaina timalan kaula nun negara astina anu keur kaserang ku krisis multidimensi mun dina panyakit mah komplikasi laras geus hese piubareunana aduh kasang tukangna kahiji kuloba teuing penduduk pasti loba tingkat kejahatan bakal ngaronjat pengangguran di mana-mana lapangan kerja sempit bebelieun pon kitu deui nya cinekna mah ekonomi teu stabil politik hukum jeung sajabana leres taya pasoalan teh loba dipadungdengkeun di luhur tapi dina padungdenganana teh dina caritaanna mah memang tepat tapi da sagalupa oge nu penting mah gawe kanyataan bukti dina rencana ararasak sarapetang asak dina rencanana dina media elektronik tingali talk show teh palalinter nyaritana timalan tapi buktina tingkat kemiskinan beuki loba tingkat kajahatan pon kitu deui leres ieu kajahatan teh aya dua alternatif anu kahiji disebut blue collar crime tuh naon teh kula nyaeta kajahatan anu dilaksanakeun ku jelema-jelema kelas 3 maling TV radio doma jeung sajabana moal pati rugi negara kudu kitu anu modalna ngan ukur obeng ngan ukur bedog tapi aya deui negara bakal dengdek negara bakal koropok nyaeta anu disebut white collar crime nyaeta kejahatan anu dilaksanakeun ku manusia anu kelas kakap anu berkerah putih anu berdasi turun mersi ungah mersi pagawean ukur korupsi hari modalna lain bedog lain obeng nu kitu mah pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen duit negara duit rakyat bakal sakaligus pindah kana rekening pribadina timbalan lebar pan laras diseungseurikeun tak ku urang-urang luar
laras kaula nun jeleger deui ayana bencana alam longsor banjir jeung sajabana leres nya timbalan dina zaman kiwari genjleung aya manusia ngakan daging jelema disebutna kanibal si Sumanto leres ngakan daging nini-nini ngali kuburan ping-pingna dibubur genjleung timbalan ayeuna oge can angeus dihukumanana laras kanibal nu kitu kanibal dengdek nagara nu kitu moal tah sabenerna anu leuwih ti kanibal mah anu ngakanan kesang rakyat leuwih ti kanibal eta jadi kejadian di handap teh eta teh gambaran kejadian di luhur laras nya timbalan panginitan cenah dek jadi wakil rakyat beh dieunakeun bet ngawakilan pamajikanana laras malahan beh dieunakeun beja anu kadenge jeung nu katarima memeh init jadi caleg cenah bejana make jeung aya ijazah palsu sagala memeh init geus wani nipu komo geus jadi benar laras iya kejadian bakal jadi sejarah bakal jadi sejarah laras nu matak dina waktu ayeuna hayu urang ngabalada sabab lamun saling gorengkeun jeung saling dedetkeun moal angeus iwa ti dina danget ayeuna mah lintang ti urang gawe bareng paheuyek-heuyek leungeun paantai-antai tangan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa aya ayeuna teh naon rupina sinak nama gotong royong kurang kamanunggalan nya eueuh deui jalan beres di mana-mana manehna tadina numpak partai pikeun menangkeun kursi di mana geus jadi yuk urang ngamuara dina hiji tujuan nya eta pikeun kapentingan negara jeung bangsa teu aya deui sakitu cinekna mah laras coplokkeun pakaian partai hayu pusirkeun dina hiji tujuan keur kapentingan negara jeung bangsa bakal leuwih mulia lamun manusia model kitu mudah-mudahan we atuh ama keun kejadian anu geus kaliwat urang pake enteung ku urang jeung pake pecut pake tumbal pikeun ngaronjatkeun urang sararea harkat jeung darajat martabat bangsa di negara laras kaula nu tak kitu sae sepuh sabab tingali sapu bisa soteh bersih lamun eta sapu nyere tengah hiji sabeungkeutan lepas tina sabeungkeutan bakal pinangih jeung kaancuran anu luar biasa. Jadi ngareformasi diri heula we, ngareformasi akhlak. Leres. Dawuh kaula nu nya. Da lain bedilna nu kudu alus teh. Tapi jelema nu nya ka bedilna. It's not the gun but the man behind the gun. Mental manusana heula. Oh eta, ya eta. Sabab lamun urang mental teu kuat ujug-ujug diasongkeun inventaris bedil pake ngagarong mental teu kuat. It's not the song but the singer behind the song.
hartina lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tapi jiwa penyanyi na heula da loba ayeuna mah nyanyina hade sorana kata-katana hade tapi jiwa penyanyina di diskotik bari ngajua ekstasi pantes laras nya nepi ka para nonoman para pemuda di negara urang loba nu kacekok ku ayana inuman keras jeung sabu-sabu sabab naon ta eta teh politik penjajah supaya bangsa urang lemah mentalna di mana lemah mental di dinya bakal asup pangaruh-pangaruh nu teu hade haduh eta ulah labora nu matak lamun ayeuna para nonoman terlibat kanu kitu hartina wawasan kabangsaanna geus teu aya dina dirina teu aya salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala widang di negara geus eueuh komo imanna geus teu aya lebar hayu urang keureuy sae kaula nun kade nanging ieu we dumeh urang mah teu tiasa teu gaduh jabatan naon-naon lain udagan eta lain tujuan eta heula geura sok nyieun kahadean heula engke diangkat ku sararea eta dina katerangan agama geus ditetelakeun ar-Rahmanu ala rasistawa maha murah ayana di pangluhurna coba ayeuna maneh hayang-hayangan ini hayang jadi pamimpin hayang jadi jabatan tina hayang ku kacamata tauhid geus kabaca aya naon kasang tukangna manehna nepi ka ti totoroso notog-notogkeun maneh boa aya udang di balik batu malahan lolobana mah hayang anu kagentian ladang bebeakan manehna ku hayang-hayangna kagentian akhirna bakal ngahalalkeun kana sagarupa cara paduli batur ka jejak paduli batur ka siku asal aing ngeunah sorangan nya hartina manehna teh geus nemongkeun kalemahan pribadina jauh kana jihad fisabilillah haduh ieu tebih kana ngabdi ka negara jeung ka bangsa nu matak lamun jauh kana ngabdi boh ka pangeran boh ka negara jeung ka bangsa hartina lepas tina wa iya kana stain tingali dina Fatihah memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula pengabdian heula di mana geus pengabdian di dinya rahmat pitulung bakal datang janji Allah moal misleum laras kaula nun ieu hukum nu nyarita kade sae wawadi teh kula bener laras sama karasa saha nu salah saha nu salah nya urang salah ku manusia tah nu matak urang salahkeun we heula sararea pamimpin wakil rakyat nu nyekel keamanan rakyatna yuk urang salahkeun heula di mana geus salah urang ngomean pindah kana bener sabab jalma nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana leres da anu bener wungkul mah saha jelema ti baheula ti mimiti Adam turun ka dunya saha anu bener salalawasna tetep manusia masuk kasalahan eta nya laras sama yuk urang omean sararea bareng gotong royong ngomean akhlak sewang-sewangan cek amat tadi kejadian anu geus kaliwat urang pake eunteuk nya lamun nyalahkeun ka salah saurang cilaka kaituna bakal loba pasea terus-terusan moal eureun-eureun
tapi lamun disalahkeun sararea kalayan hayu urang pada ngomean kasalahan supaya urang jadi bener pinter cager jeung sajabana tadi dia meureun bakal anu disebut mulus rahayu gembleng salamet sumakmur gemah hari pahlo jinawi aman santosa kerta jeung laharja Duh, leres. nampi kaulanu jadi sinek nama urang seureukeun kahadean tuh ama geus ngumpulkeun rupa-rupa tutuwuhan kadu picung kupak nangka bibit-bibit keur dipelakeun di gunung-gunung anu geus gunul pasir-pasir nu geus bulistir ulah ngadaguan ti pamarentah wae urang cing ngabogaan rasa tanggung jawab sabab ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil lagi keur urang-urang kene urang bayar ka anak incu nu bakal datang supaya negara urang teh reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun yuk entong make jeung ngadaguan heula ti luhur urang boga pikiran sorangan we ayeuna sabab ieu teh nu urang keneh laras kaulanu niat narido Duh, leres. da geus aya talna mah gawe pemerintah oge engke bakal mere tanah panghargaan Sumohon. leres ulah ayeuna cinekul we ngadaguan titahan ti ditu ngadaguan proyek Porokansa. laras kaulanun bari uah ae supaya manehna dibere proyek akhirna maka itu kumatuh semen tidak kuduna 3 jadi hiji aspal tina 4 drum jadi 2 atuh puguh we jalan teh beuki ruksak atawa babari ruksak timalan dina Sahibul Kapi aya sejarah tukang leletak teh anjing ngaranna Wah, leres. Anjing. Anjing. oh eta nya timbalan tapi tingalina ku kacamata batin Leres. laras kaulanun sakitu lir pendra Iya, iya. barang nuju raos nampi wejangan ti sang resi Duh, sapraptanepun pemerintah negara Astina ngutus para sajumlah para pini sepuh oge wala dia bala tamtama iya, iya. pikeun ngajugjug ka ieu pertapan margi beja pabeja-beja yen cenah ieu pertapan teh sang panitana nyebarkeun ilmu sesat Duh, parantos ditingker ieu tempat ai kitu yakin urang bakal aya nu ngaruksak ieu wah. cing tenang Sing ama ulah gempeur cing regreg sabab ieu di dunya mah sagala jadi sakur perkara nu datang ka diri urang eta ti pangeran beh dituna leres. dek nu ngewa dek nu resep ti anjeunna keneh urang tampi eta rupina urang upami digempur mah bakal paeh nu iman jeung nu teu iman katinihan longsor sarua paeh Leres. ngan nilai paeh beda sabab dua dana oge bakal paeh tenangkeun diuk Dah reg-regen ke sampurasun kirsi rampes sampurasun rampes kaulanu kalihna ti eta gasik ditampi enga ditaros ieu teh aya naon kasepuhan ieu lur dupi bangkeren teh putra pun anak Duh, istri pameget pun anak teh lalaki oh pameget lalaki jadi dongkapna kaula ka dieu teh aya sanes mangul utusan anu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja pemerintah negara Astina
surat perintahna balik pilih bade diuninga sawios margi kajadian teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat kengeng beja tinu menang dipercaya sakali neme ditaliti kedua kali penyelidikan katilu kali eta teh yakin hartina nista maja utama yen cenah di ieu tempat teh aya hiji pasantren anu nyebarkeun ilmu sesat aya nu ngadu ka pemerintah nagara astina yen ieu tempat kedah dibubarkeun sabab ieu ilegal ieu tah ngan sateasana kaula ngayakeun pembubaran di ieu tempat bade naroskeun naha ilmu naon wae anu disebarkeun ku salira margi punten ieu padepokan jajar sokalima anu geus aya widi ti pemerintah nagara anu geus parantos nyebar siswa-siswana tayeu ngeunakeun dorna teh leres di mana-mana rek nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik bisi batur tersinggung mangga singgung ya kudu make gaji rasa jelema mah da anu disebarkeun ku mang mah tina ilmu naon dasarna di dieu tina katauhidan ai tauhid teh kumaha teh maksudna coba nyaeta ngudag caritaan margi setiap aya ngaran aya bukti jadi ngudag bukti tauhid teh ya ngamanunggalkeun anjeunna ya saha anjeunna teh nya pangeran kaula nah sami pangeran kaula jeung salira bisa jadi sarua saha nama ke jeung saha Allah ngejenenganana oh Allah dupi Allah teh naon ta ieu anu diudag ku tauhid mah nyebutna naon dupi Allah teh naon nya murtad jelema murtad ieu mangkeluk musyrik teteh dosa anu moal katarima atawa dosa anu moal bisa ditobatan ku naon-naon moal ditarima deui lintang ti musyrik mangapa musyrik teh mangeran salian ti ka Allah leres teuing sarua ta eta musyrik anu caritakeun ku anjeun teh margi anu disebut musyrik teh naha make jeung nyebut naon ka Allah nah ka Allah nyebut naon emangna Allah teh cewek sama tong sok kitu urang nyesatkeun maneh bener teu sangka ieu jelema ieu oh jadi kaulah teh musyrik dumeh nyebat naon ka Allah heeh nah make sebat musyrik da kaulah menanyakeun naon wajar lamun nu teu nyaho nanyakeun mun nu teu nyaho kapan salira teh tadi ngakuyeun salira teh hiji resi anu pinilih tanding anu parantos canggih dina sagala rupina nya cobi waler ya teu bisa disebut naon Allah madalah margi dipager ku dat laisa kamislihi sayun hartina moal aja hiji perkara anu bakal bisa nyontohan kamantena saperkara oge kunaon disebut naon ku cilik lalawa orang ngomong teh sia jadi teu aya babadinganana moal aya nyontohan ka anjeunna
sabab Allah teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu istri teu pameget atanapi lain istri lain pameget teu ibuan teu ramaan saha teh Allah eta saya sok dek ilmu naon kamu da apal ilmu kitu ge dek jurumia kitab kuning syarab nahu mantek bayan mani bade apa norna saur salira yen ka Allah mah teu kengengnya samakeun teu meunang lamunnya samakeun ka Allah hukumna musyrik murtad dosa anu malah aya hampurana musyrik teh jadinya samakeun ka Allah teh musyrik kanjeun parantos nuduh musyrik ka kaula yen kaula nyebut naon benar dalamun diudag ku tauhid anu musyrik mah anjeun naon sababna anjeun kaula nuduh musyrik sabab anjeun nuduh musyrik ka kaula pangheulana sabab ceuk katerangan lamun batur nuduh musyrik ka urang tah nu pangheulana musyrik teh nu nuduh buktikeun musyrikna pelbah mana anjeun tadi nyaurkeun yen Allah teh teu ibuan teu ramaan benar teu salah teu yakin percaya bener yen Allah teh teu ibuan teu ramaan nya ai Adam saha ibu ramana jadi manusia mimitina saha baheula Adam Nabi Adam tah saha ibu ramana can mangih beja can menak can mangih keterangan jadi cinekna Adam teh teu ibuan teu ramaan tadi anda nyaritakeun yen Allah teh teu ibuan teu ramaan nya nah beuti sarwakeun ka makhlukna ka Adam nah anu musyrik teh kaula atawa anjeun hebat ya jelema dahaeun ari Allah saha ibu ramana apa teu bisa nyebutkeun ceuk anjeun tadi laisa kamitsli saeun lamun teu bisa nyebutkeun atuh jempe nah ieu mah diimplik-implikan teu ibuan teu ramaan da anu teu ibuan teu ramaan mah makhlukna keneh Adam ngaranna anjeun tadi nyaritakeun teu warna teu rupa nya Allah teh nya ari angin kumaha rupana angin ya yeah. Atau ieu atuh ta anu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh anjeun tadi nyaritakeun sanes istri sanes pameget nya ai malaikat istri pameget can mangih kateranganana tah makhlukna keneh nah dituduhkeun ka Allah ongkoh laisa kamitslihi ongkoh dicaritakeun ceuk anjeun lain istri ni pameget nah anu musyrik teh anjeun atawa kaula sabalikna anjeun bisa nyarita kitu teh di mana kuring mah tina katerangan mode Allahu nurun ceuk anjeun naon hartina Allahu nurun teh hartina Allah teh cahaya musyrik tah nah apan ayahu Allahu hu didinya hunahiro tuduh kana kecap kagungan lain Allah cahaya tapi Allah nu kagungan cahaya sabab ayahu dinya hunahiro jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah teh nu kagungan makhluk anu teu ibuan teu ramaan beres ada moal eleh ngomong lu kieu patut mah moal eleh ngomong lintang teh kudu digebrok cukang irungna gitu geuning ama geuning ari eleh teh apan tadina agamana ngan ukur dipake kedok keur neangan masa supaya dipercaya padahal eusina mah geuning polos hapa eueuh naon-naon tah nu kieu nu bangkrut teh ieu sedengkeun pangcilaka-cilakana manusia anu misleuk tina ibadahna kurang ajar sia
mangga atuh pangajarkeun bilih kaula kirang keneh mah kaula teu oleh nampi kana ajaran ti batur asal nu luyuk aya kateranganna bisa dipertanggungjawabkeun ngajaran dog geus teh kumaha teh digubuk ku aing ka dieu teh panti itu teh sasorongot keun ku aing aing datang ka dieu jalan rempe teu wani teh mengeur hale akhirna mah bener ama eta jadi geus karasa jeung yakin pangna manehna gede ka wani teh geuning ku loba batur jadi rek ngalibatkeun batur-baturna teh loba terkontaminasi deui da mangeranana ka guru kumaha ceuk mama eta musyrik teu apal jeung teu karasa dibawa ku pribadina bari disebut guru besar nah naon udagan maraneh ama nangtang oko begalan pati awan kapi unjuk putra dina resandi kumaha upami urang payunan ku putra pek tapi aya syaratna ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit maksudna kumaha ulah gugur memeh tempur teh hartina maneh panginitan innamal amalu biniat ceuk kacamata agama ari satemena amal-amalan teh kumaha niat wah iya lamun niat maneh karena Allah dek nginsapkeun eta jelema jig init tapi lamun init ka medan jurit mawa dengki lumampah ka medan dana laga mawa dendam lumaku ka medan tempur mawa ujung hartina maneh geus gugur memeh tempur ta oh jadi karena anjeunna ulah mawa ngewa tapi singnya we ka manehna sugan manehna bisa berbalik pikir ulah waka ngewa tah ka manehna kumaha lamun manehna insaf leuwih ti urang engkena lumantak ayeuna urang sangakeun we kumaha hadena ceuk anjeunna ulah hade ceuk urang sae bade di payunan we rupina awas ulah miheulaan nyerang upami diserang aya hak pikeun bela diri sabab moal aya baka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina ibadah keneh eta oge sae kaula nuhun jibkeun syukuran ka Gustina timbalan ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina memang bongan urang keneh mika butuh kana kagunganana bujing hingga anu pika butuh ku urang sapopoe dalah urang nauge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi urang teh rumasa saliring dumadi sarengkak saparipola hieun urang kagungan Gusti tepi nu da apal kaulan ayeuna katiluna akang tetuna negerakeun rasa syukur ka Maha Guru anu parantos masrahkeun didikan rohani jeung jasmani sabab yakin ari hukumna ati manusia teh poek ari anu baka bisa nyaangan kana ati manusia nyataning ilmu atuh ilmu anu jadi oborna ati manusia teu pina paduka sakupami ayeuna manusia teu ngagaduhkan ilmu anu harti di mana urang lempang tengah peuting poek teu aya lampu pasti bakal kita tarajongna bener pisan itu manawi jadi yakin atuh ilmu teh anu jadi oborna ati manusia laras pisan yakin setiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat nyaeta geus apal kanu kagungan urang sadaya oh nya memang da kedah dikaanyahokeun atuh teh ayeuna naroskeun naon kahiji anu ditanyakeun ku kaula ari anjeun salahku naon di alam dunia kaula teh manusia leres kaula nu tadina lebah dieu satiap-tiap aya barang aya nu boga
tepi no damel saha anu boga urang sadaya bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina aya nu boga nya memang aya nu kagungan aya nu boga leres saha nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka teh nyaeta pangeran nya Allah disebutna Allah disebatna nya naon ari Allah hah? Oh gitu ari Allah teh sabenerna mah kakasih kakasihnya ari kakasih teh ngaran saha teh Allah nyaeta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina saha nyaeta dat ilahi robi saha ari dat ilahi robi teh nyaeta dat mutlak saha ari dat mutlak teh nyaeta dat laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ku saha panggihna ku urang ku manusia lamun manusia geus kumaha lamun manusia geus apa ka dirina sabab margi aya dalilna kumaha mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus nyaho ka Gustina eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa nulis sanes tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah jeung pasrah kanu kagungan nanging sawangsuna ti kaula ayeuna naon bare tumaros ka salira kaula saja sumujud kaula saja taluk kaula moal kumawani ka salira nya kaula bade nyangakeun diri kaula sorangan bujeng hingga ka pulut margaring tanaga larapati kasangakeun ka salira asa pangmenakeun heula pertarosan kaula tuluy sadaya-daya dina sandi sae kaula bakal taluk ka salira Bapa Semar tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira aya pertanyaan sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula dina sandi neme pisan menakan jalma anu teas awakna seperti anjeun jadi ku ieu moal pati-pati anjeun teas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti ai kitu rek naroskeun naon saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula cing ngenta naon kahiji naon ari asalna manusia heg nu ditanyakeun teh teh naon asalna manusia ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi nya disebutna ge manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakar kitu leres di mana teh asalna manusia teh nyaeta asalna manusia teh ti inung jeung ti bapa ku asalna urang teh ari inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kai siwur kaitu nama eyang Adam jeung eyang Hawa ayeuna keur aya di mana ari manusia sakur manusia anu hirup ya sadayana oge aya di alam dunya aya di alam dunya tangkena de ka mana tangke teh bakal ngaliwatan heula paeh tangke teh dibalikeun atau napi balik dibalikeun ku kersana nu maha kawasa ka mana dibalikeun teh eta mah kumaha kanyaho urang lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman nah kudu ka mana atuh mulang teh nyaeta aya nama urang udag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang ka Allah si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna aduh
deui aya naon kaula meunang katerangan nya ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin ilahakin bilahaka naon pihartosieunana taki ai pihartieunana teh nyaeta Muhammad teh hak Allah Allah oge hak Muhammad Allah hak Muhammad Muhammad hak Allah ari Muhammad jeung Allah hak saha nyaeta Allah jarang Muhammad teh hak urang hak manusia naon pangna hak manusia eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat oh gitu syahadat kumaha nyaeta kahijina asyhadu alla ilaha illallah kaduana wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh atau asyhadu anna Muhammad rasulullah eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun nah sahna maca syahadat teh kudu kumaha ih memang aya oh aya kumaha sahna maca syahadat sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala katilu kudu netepkeun heula asmana Allah Ta'ala kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah tanu matah di dieu aya katerangan awaludini maripatullah ta'ala aduh leres pisan aki ai karasaona man suku aya kene aki taroskeun cik naon kahiji di manusia teh aya amarah nya dua loamah tilu syawiyah opat mulhamah lima mutmainah kagenepna rodiyah katujuh mardiyah kadalapan kamilah nya menta supaya dicaritakeun watek-watekna naon ari amarah ki oh sae banget ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asal untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema anu liar Ailu amah manyata watekna teh pupujieun sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantena anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan panasan teu kaop nempo batur meuli sawah panas teu kaop matur meuli barang panas hayang ari mulhamah teh nyaeta sagala daek kana maling kana jinah jeung sajabana sagala daek main maling madon mabok jeung sajabana teh oh ai mutmainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa boga hirupna engkena teh moal rumasa abdi gung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagahna da ngabogaan rasa boga ilmu teh ari rodiah teh nyaeta OPT takabur ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran tah teh takabur padahal cing ridho we cing ikhlas ai mardiah nya nyaeta mardiah teh setilan kumaha sapertina batur daek salat digeunggeureukkeun
salat nu kitu setia saban geureuh ari hak manusia atuh anu mana ki nyaeta hak manusia mah kamilah aduh naon anu disebut kamilah ki bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta naon aki geura urang buktikeun tatarucingan kolot samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane disisih teu baseuh dipoe teu kalangkangan putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi oh eta aki ngarti ngartos kaula nun kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak kaula teh asih ku diri sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu asa ti Allah cing mulang deui ka Allah nya kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu tapi da ai manusia ayeuna mah lebar teh menan ai nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah naha ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga mudah jeung anjeun ceuk kaula mah pamikiranna da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh tak kitu ki kaula teh menak katerangan naon aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran iya anu parantos ditulis ku manusia iya kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nun ceuk dina katerangan kieu umat kami bakal jadi sabaraha golongan nya anu katarima ku kami ngan hiji da nya tak kawata rek naroskeun golongan anu mana anu bakal katarima teh ki katarima kusaha nya ku pangeran sakitu kadua dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha berat kungku ieu katilu naon hartosna iman naon hartosna takwa sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina naon hartina jeung kudu kumaha jadi teu can nerangkeun eta jelema teh nya atuh da entong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun da karek apal tina maca wungkul meuleunan rupina syumul kaopat katamihan ki naon pangna agama dikamanusakeun sae tapi pun telu pamilepat entong pamilepat anu jentrele ki hida kitu sarua jelema teu cicingna sifat langgeng teu cicingna hiji martabat entong boro ayeuna jeung isuk ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusia mah keuna ku owah gingsir cing atuh ki nah golongan anu mana bakal katarima teh kusaha ku pangeran da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan nah tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya pun samet kitu heulanan naon umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya tah anu sababaraha golongan teh umatna teh oh umatna keneh teh anu sababaraha golongan teh nya anu katarima ku kami hiji aya basa golongan dinya teu aya
anu katarimaku kami hijinya berarti lain golongan anu katarima mah nah nu kumaha nu iman we jeung nu takwa ka pangeran aduh nya atuh pami kitu mah carana kahartos ieu mah misalna ieu misal ieu kumaha ayeuna golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima 72 tuh geuning salah nah anggar 73 nu teu katarima mah nah sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nyaeta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran oh kitu nya katilu naon hartosna iman sareng takwa hartosna iman sareng takwa nya hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal percaya teh di mana geus apal di mana geus nyata di mana geus yakin kakara percaya ai can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur oh kitu contohna alhamdulillahirabbil alamin naon hartosna eta nya sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam saha ta nu ngurus teh nu ngurus nya pangeran tuh udah salah nah cek anjeun saha nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aya pangeran kudu ngurus deui mah kapan tadi keterangan gitu kumaha sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya kumaha upama urang contohan we kumaha contona eta kerepus kagungan jaya sentika nya nu ngarimunan kana sirah saha nu ngarimunan teh nya kerepusnya nya yakin nya tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya cing saha nu ngurus teh nya Allah tuh geuning si horeng anjeun manusia nu goblok teh nah kasar kitu ki punten goblok aki mah beda jeung budak ngora goblok aki teh kumaha lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang seret kadang-kadang logor ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh teh bongan teh daek dikotek-tak bongan dan nuduhna kanu jauh bongan dan nyawangna kanu anggang padahal ceuk dina katerangan manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunia di akhirat ge bakal linglung aduh nah tadi anu mana tuh ngurus teh balikan deui sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya sategasna lain Allah tapi puji nah kumaha kanyataanana gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seuketan cecebkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna oh iya puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan carana muji teh punten gitu kalangkungan pasti bakal ngurus tak ka urang salamet urang cek itu teh cenah urang mangga wilujeng kumaha lamun urang teu punten
ningang kanu cingogo eta jelema teh geurehan cenah mun si hayam sia leumpang teu punten-punten acan aipek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah mun sia teh teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam tah aduh jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk kitu geuning. Hatur nuhun ka sadayana wargi anu parantos nyaksian ieu pagelaran. Hapunten bilih aya cariosan atanapi kalakuan anu kirang merenah. Mugia urang sadayana dipaparin kesehatan, keselamatan sareng berkah ku Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.